Lur, ya orang pokoknya mah dina ya pikir ngador, ngador dewa ngador di Jati Gede tuh iring-iringan, alah satu kan kita ya tuh masih dalam tahap penyelesaiannya pembangunan. Jadi tepat nama di Bladieun Masjid Al Kamil Jati Gede. Gitu, alhamdulillah. Nah, gitu lur. Wah, pokoknya mah view nak tinggali aduh. Tinggali kiranya. Ya. Itu hanap teh masih kene. Ya maksudnya itu kita aya bahan di jadi bukan sekedar jembatan itunya ya. Itu di jembatannya yang kita apa namanya injak ini yang kita pakai ini adalah jadi nantinya jadi bahan untuk memasarkan produk-produk UMKM. Nah, dihanap teh banyak kudu dikitukeun. Ya pokoknya mah tuh siap aduh. Kelak. Di hanapten keteh rencana pada kafe. Di dia panggilnya di aroma jantan sejarah. Oh iya itu di aroma. Oh itu tempat di aroma keteh nya. Anu di luhur panggilnya nu jadi damelan eta mah museum. Oh museum insyaallah tuh. Oh iya museum sejarah Jati Gede. Oh alhamdulillah. Ekonomi termasuk oleh-oleh sareng kafe di aroma. Alhamdulillah. Anu foto-foto sadayana. Terakhir panggilnya museum di luhur. Anu hoyong tuang di handap pangetan manggalip langsung ka luhur ketinggian 1 meter. Oh. Di luhur pangetan. Siap. Tiasa tuang kapal sekitar 200-300 ribu tiasa tuang duit hayu romantis lah kemarin tiasa duit kawannya. Alhamdulillah. Kelar ieu saha ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ieu tuh ieu mah nu buka yayasan ya Baki. Oh itu itu tah nu susuruduk wae itu tukang nawar itu tuh. Oh tukang nawar artis tah. Aduh pokoknya itu alhamdulillah ya nu dicari ke pacamat itu ya tengke mah yalah insyaallah jadi bahan arti anu bade rekreasi teh insyaallah ke ya mudah-mudahan di waktu dekatnya itu aya dermagang kemah. Jadi tempatnya ya seperti nanya. Ya seperti apa ya pokoknya mah kita ya parahu janguriling ka ditu tuh. Nah. Insyaallah tempatnya dermaga. Oh, lor tingali. Aduh. Ya, pokoknya mah resep ya insyaallah nya. Make sing kaumuran sadayana. Yang sarehat penting mah. Alhamdulillah. Ini kebetulan sudah di dalam ya, di dalam tuh dalam menara ya. Menara alhamdulillah kita ini mah. Tapi ya pokoknya mohon maaf ya buat yang belum kesini. Alhamdulillah ini saya dapat rekomen dari Bapak Camat ya. Ya, so lihat dulu. Siap pokoknya mah. Alhamdulillah itu. Betul macan ka dieu, urang mah geus ka di dieu tinggal itu.
Oh ya. Tuh. Bade ngadaman dermaga di handapna teh. Kangge keliling. Tuh, tah dermaga. Ade, ieu tuh dermaga. Tah eta mah gambar eta beusi. Menuju konstruksi keneh. Asa konstruksi tuh beusi. Beusi tuh tingali. Tuh, tingali. Batu mah nanaon eta taekan ningali itu batu mah tuh. Batu mah sieun eta taekan batu mah. Oh, iap lah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita aya dermaga di palitu teh nya. Di dermaga pangetan rencananya pengembangna mudah-mudahan janten Dalos Maribaya pangetan pengembang Dalos Maribaya. Siap. Jadi ngembangkeun di dieu. Kita aya dermaga kayak mini yas pangetan nguriling ka sadaya pulau sareng ka pinggiran salami 4 jam. Terus ada makanan, ada hiburan pangetan di Parahuna pangetan. Saperus di Labuan Bajo pangetan. Oh, ya ya. Biasa nguriling ka ditu biasa ieu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap. Camat sabaraha ieu teh camat. Ieu teh sabaraha non? Sabaraha hektar. Masa bendunganna 5.800 hektar. 5.800 hektar. Aya genep desa anu ditenggelamkeun sadayana. Genep desa anu kecamatan. Genep desa anu ditenggelamkeun. Genep kecamatan terdampak 48 desa anu sebagian wilayah oge tergenang. Iya. Proyek Panglamina digagas di zaman Bung Karno 1963 ngemberesin di zaman Pak Jokowi tahun 2015. Allahu Akbar. Kela kali Bapak saha? Oh itu sah. Bapak camat Jati Gede. Geus tanya tatali poho deui ngaranna saha nya. Alhamdulillah tuh. Tuh tinggal lur. Aduh, ya. Itu sebenarnya can jadinya orang-orang ieu keun we sugan. Insyaallah itu bakal nya urang doakeun lah sing engal-engal rengse lah nya gitu. Jadi emang itu saya memang tadinya tuh saya rencana teh 18 grup tilu nah gitu. Hilari urang karak apa nah cenah buat ayeuna gitu buat jadi di bendungan keun tapi nya ya. Eta berkah itu ka mana itu teh? Ka handap. Ka menara. Di lantai hiji we pangetan Kang. Geus wae kan wae. Kade we. Da ieu mah aman. Macan sieu nih. Sanes di lebet mah terus beres. Oh, gitu. Ieu mah teh aya, ieu mah kangge konstruksi di lebet. Oh, gitu. Oh. Nah, can diresmikeun ku gubernur tos dipayun mah itu. Ieu can diresmikeun, ieu mah tinggal bangunan 100 miliar tapi suatu saat mah kita teh ya kasih nih lagi itu dengan yang sudah rengse ya gitu ya tinggal dulu kaki apa nama gitu we lurnya tong ke mana-mana tetap dina ya kan we ieu mah da hitung-hitung insyaallah berenang ke lamun geus rengse terus aya keneh umur urang lanjut deui nya ka dieu kitu urang cingali deui urang minta iya we minta langsung minta izin ka camat gitu nuhun iya terus ieu nya tong mah tetep di ngador.